Alah, ieu mah dagang teu, usaha teu, panggunganeun eueuh. Atuh aing kumaha ieu? Nalakon geus kieu kahayang aya sagala rupa pangabutuh meuweuh budak sakola tapi teu kitu moal putus pangharapan keur si Karsum. Jembar hate ya Allah. Kumaha we ti mana we rezeki mah sok sana. Komo lamun dibarengan ku Aral jeung Subahan, narek Aral ka saha? Erek baluang-baluang kumaha? Mending tenangkeun pamikiran. Pamikiran ditenangkeun. Jadi urang gitu. Nya sok loba nu ngobrol gitu. Nah. Aduh. Aing pusing aing mah euy. Naon Kang? Aing anu mare surat macana aing teu becus. Lah, ai surat mah tuh sorangan atuh eta bisi rahasia. Bisina surat teh hutang pihutang. Rahasia ge jeung maneh ieu. Ya maksudnya lain teu bisa. Ai surat teh bisi aya hutang pihutang, bisi aya hubungan anu teu ecreug. Lain. Keun bae. Pang-pangna bisi aya hubungan teu ecreug. Da ayeuna mah, ya cicing, da ayeuna mah henteu kolot henteu budak, nu teu ecreug teh. Jadi aksara teh A teh jadi jiga loba ngajajar urang mah. Jadi ya, Kang. Tah model ieu nu ngaringkukna ieu. Hah? Oh nu ngaringkuk teh es. Oh paingan kamari urang limpat ka Banjar ka sisi toko aya nu ngaringkuk eta es meureun. Gelo eta. Gelo. Ulah dijebut es. Dah sok aing mararo. Oh jadi nu ngaringkuk eta ieu anu cungagag ieu naon? Nu ngajegang. A tanu kitu mah A atuh aduh. Oh iya A. Kapan tadi kitu ngajegang lain ngajegang A eta teh. Oh tadi urang liwat ka deukeut imah itu. Lobana gantar A eta. A meureun tamanya. Calana nu kiwahpi eta mah keur dipoe. Ya atuh ya. Bang bacakeun sakedeung. Ah geus teu usum atuh surat ku WO dina HP teh naon? Ku WA. Ieu buru. Oh bisi penting. Dan nu nganterkeunana ting saha tenangan di imah. Jangka urang bener. Teu boga HP di dinya. Hah? Teu boga HP. Ai boga si boga. Nah, pada main susuratan kawas zaman 70. Ye, pan meureun itu nu teu bogaeun meureun. Urang ge bareto keur zaman susuratan. Aing nyuratan teh kanyat menang 2 truk ngirimkeun teh. Surat. Atuh eta meureun mobil pos. Oh, bakitu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahatur. Waalaikumsalam. Kaang Uda lah, ieu mah jiga ti awewe euy. Hah? Jiga ti awewe. Kaang Uda salam baktos wae ieu Neneng. Oh, ti si Neneng. Cek aja embung aing wacana ge ya. Moal sok tuluikeun. Kajeun ieu. Kajeun ngan ulah bebeja ka batur. Sok. Urang ngadengekeun. Sok. Anu utami Neneng nya Kaang Uda sok waktos nuju di piwarang mondok di rorompok Neneng. Mohon. Kaleresan apa Neneng nuju teu aya sareng si emak nuju teu aya Ang Uda kantos mondok. Mohon kantos. Mohon. Kantos. Mun teu lepat euy tabuh 7 ngan ieu lancinan lebet ka kanton. Lah, ulah dibaca ngerakeun calana ieu mah soekeun. Lancinan lebet. Calana lebet mah ulah dibaca. Lancinan lebet ku abi teh teu diseuseuh ieu keun bae kalah digulung cak-cak sareng lah eta digulung cak-cak nama ulah cum ulah dibaca nata senaon eta selempak nya atuh ulah dibaca digulung cak-cak nama aing garila aing mah panuhun ieu serat Neneng ngabujengan tukang pos. Mung da tukang pos henteu dina motor teu na sepeda. Mapah. Gitu. Ngan abi janten emutan Kaang Uda ning mani teu robih pameun teh eta soca dekok. Sapertos paranti congkak. Tah congkak atuh ulah lagi congkak nama ulah ieu lah teuing nyeun surat teh ampun atunya
segala disebutan. Neneng I love, aduh, meni aya I love Atuh you sia. moron. Maga. Moron nah. Meni I love you geuleuh aing. Kayak yang Aing kumaha ting beungeut nenengna ya. ye. Kayak yang gitu. Wios ketang da eta mah bebeureuh abdi, kacinta abdi ka angguda. Sok sanaos tutung sapertos areng eta kasana nyebut tutungna janakan singa. urang. Aduh, atuh tutungna mah cung ulah dibaca cung. Lah, tutungna mah. Sok sanaos eueuh tah tutungna mah eueuh sok sanaos eueuh tutungna mah da dipiceun. Heeh, lah teuing. Da eta mah sae awon tangtungan ang uda anu neneng tersayang buat ang uda. Muah oh cium itu nya na ieu teh. Muah gitu nya aya cium. Kolot-kolot aing geuleuh lah. Muah 3 kali oh gitu meureun nya. Nya. 3 kali. Gari lain. Panerek mangkat. Muah gitu. Tapi da sok aang seueun wae ka ambe wae gebos teh bau munding anu nuju nyiram. Aduh. Atuh bau munding mah ulah cum. Udah dibaca bau munding nama. Sapertos bau tak eueuh munding nama. Da dipiceun. Itu. Mohon ang uda iraha bade ka neneng deui bade dis ketos salse gitu. Ketos. Kesia teh kudu nulis kana itu. Nulis urang teh geus salse gitu. Mohon engke mah bade disampakeun ku si bapa sareng ku si mama. Bade disayogikeun cai anu ngagodog. Ngagodog kanggo ngaleob ang uda. Aduh. Ngaleob nama ulah euy ulah. Ngaleob nama menurut dileob. Sareng deui aya salam ti bapa sareng ti emak ka neneng supados di naon itu di pospit wae si Kang Uda teh. Jadi sinaweureun. Aing geus ketempuan batu lah di beureuh euy. Kana tah beureuh. Ya. Nuhun wassalam ti neneng. Nah neneng mah di nyerat kieu sote dina seratan ari hate mah hoyong muntilasi. Ari muntilasi teh naon? Anu diteuk-teukan kawas di Cisantro. Dikadekan urang. Aduh, ulah. Oh, alus disikaeun batur. Mohon sakitu wassalam saupami Kang Uda tos teu aya di kieuna di muntilasi bade di sop. Aduh. Geus lah kasum aya sum ah. Kan ku aing ah. Baik lah. Aing mah. Aing kitu mah geus puguh. Nih tadi atuh nu kitu-kitu. Moal ka ditu di urang mah. Montong meureun